Mama bungsu yang terang ayeuna nuju aya di Sumedang. Mama teh bade nyumpingan salon. Teh si Anyun pun anak eta teh. Tah kaleresan mama teh bade dipasang ieu tah. Karlinder ucu anu sok dicecep-cecepkeun kanu ieu tah. Bulu soca. Apa kan mah mama karlinder we anu tah kan ditaroskeun kana ece naon naminanya sareng bade diboronding ucu nya. Pokona yuk ngiringan ucu. Susah ditambah rumah tangga teh payah salaki dengar. Halo, assalamualaikum. Ucu. Waalaikumsalam. Geningan mama. Oh, iya teh Neng Upe. mohon. Neng, mama teh kaleresan menuju di Sumedang. Bade dipasang kita geuning tah. Naon, Mama? Jiga neng eta tah nu ditancep-tancepkeun dina Mohon. bulu soca. Namina teh cek mama mah di Erlinder. Sanes Elinda. Naon Di Elas. Eta nya eta. Pokona mah eta bade mama masak makin resep. makin celing. Alhamdulillah. Neng sareng bade di ieu bade di boronding. Di Boronding. Naonnya boronding? Sanes Boronding. Kok mau borondong mat? Alim borondong mah bisi Bonding. dan nyata eta bade di ngiring sarika tanya. Udah mending ngantri neng Nggak mami. mami. Oh neng nembe rengseng. Oke sami di naon? Hah? Di naon sama Di Linder cek. Nah, di Elindar. Udah mending ngantri. Damai itu neng kecinan di dalam alhamdulillahnya Nuju jeung ngantri pasang Linder. Elas mah. Ailas nya keun pada mama mah mama mah da biasana sok dipaleset-palesetkeun wae. Mama dibondingkeun cek mama boronding. Tak tok borondong. Borondong dari. Borondong mah teu seneng kan itu. Ayo borondong mesti mana? Aja berarti teh kukuringan di Sumedang tapi pas ningali ieu aya naon Selatan. teh? Selatan, salon naon ieu teh? My beauty last. Ma beauty. Ma beauty eta pokona mah hese cek mama mah. Da mama kan jus oke nyebut teh jus prut tiga Jus mama. prut teh. Jus prut. Brote mah pruti Sebenarnya nya tapa ayeuna bade eta heula pasang heula itu nya. Elindar Mohon sareng ieu bade di boronding. mau diwarnaan. Oh, sok hoyong. Sok. Tapi mau mah hoyong kieu neng tah. Yo burung, yo kore. Tapi naon Yo geuning teh? hideung. Tah naon eta teh nu kitu teh neng? Wangi. Hai. Pelangi. Pelangi. Cek hai glad. Heudeum dihara resep, udah nyebatna pokona eta we lah. Da mama oge teh dicelingnya. Nah, gigi, Naon geuning dieu di dieu cek mama mah dibodaskeun. di finir. Di finir. Jadi oge aya mah finir. Oh. Mau sakatonan sareng nail art. Tuh, kana haona ate. Nah, Oh, teh, dieu. di gambaran. Oh, di gambaran. Entau ayo mah kan sok salat mama teh. Beli Sok kena gegero. diberikannya gegeronya gituan. Jadi beli bararoha. Biasa ieu pami bade manggung mama dikitek biasa kan dapet. Kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki dengarti pandi mah temagi ngupahan sorangan bakeun papasiaan durian nu kuat asa ulah basilan. Jadi mod-modan mama mah mod-modan ya neng mama oge da ieu gigi entos dibodaskeun ieu ku neng eci oge Haminya. hami kan mama teh jadi gumujegna teh pak burisat beranyai Biasanya nyebut ucu teh jadi panjang ucu. jadi nyebat ucu teh teu pada ucu jadi semua jeding kita pegang tinggal ieu pada ucu gitu ya tuh nengnya kan bagus neng bade dibodaskeun eta wae Bade eta bade. bade mama Gantosan tanpa acan aya. ngantri nengnya tuh mama kasabarahan neng Katilu tos ieu. neng aceh enggak pun atuh cek Enggal-enggal. kita cenah si mama nih nggak bener mangkali ieu mah sajam hiji Mohon sajal nih hiji. sajam hiji kewe ngobrol heula nya nengnya Mohon. neng teh ayeuna teh di mana lagi teh Tahu. di Talun di Waduk lah di mana di Waduk Di Cakat Pasar. oh Cakat Pasar kota Habisnya mah juga gula Oh, waduk. mati nih
Lumayan lah pertama ti. Iya kan ka dia mah teu lebet ieu. Oh iya, aksesnya neng. Tapi dah alhamdulillah hari jalan pengita ai pasar mah jalan neng da anggar kadinya mun pasar mah. Ketika paling itu penginten Mohonnya ka eta rumah makan Nusa Nusa neng. Sari Nusa duanya. Nusa nu hiji penginten eta mah neng mati pisan nya nu kakeumnya. Pokoknya mah di pertigaan anu polsek lama. Lihatkan tadinya mah anu masih kene jalanan. Tadinya ada terus dari suka pawenang nya neng nya. Ya jadi Tinogal. alhamdulillah nengnya tuh di asal Asal langsingnya emang Mamam nih kalau jadi sebat langsing. padahal ngajak hideung. Matak mama, acuk selalu ini acuk kalung. Kalau Biar gaya bagan, biar kelihatan rada langsing. Neng, jantan mama mah teresep anu tai neng udah berang kali kene pantes anu kaos meresep gitu. Jadi mama mah sieun teh ieu pais bakat ulang ngataring kali. Singgara lain sabaraha lain pais bakat ulang tadi dia teh. Ai kieu mah tuh kan gitu tuh mama. Menutupi kekurangan dan kelebihan nya kekurangan anak panginten mama teh montok gitu nya ai kelebihan anak seueuting gaji di dieu gitu nya jantan ayeuna mah lumayan lah rada hara rampang ongko mama ayeuna tuangna rada diatur gitu neng tapi da mau masak ya dinya. nya tapi justru mama lamun dibegangan sok dibakeun mama sakit tuh mama mah jaga nah atuh cenah jadi bageng iya tuh mama teh hayang diet ucu coba tanya ika pangumbar cenah mama badan tong dibegangan cenah soalna mama mah geus katinggalina bungsu Bandung mah Ciri khasna seperti ini. montok gitu. Nah, tapi kan mama teh jelema atuh neng dah hoyong jiga langsing mah gitu nya. Jiga langsing. Arifin mana ada langsing mah. Soalnya nengnya mama mah ieu neng upe cai sagelas ge asana teh blog ke darah di daging mama mah. Eut oge matak hari ditahan wae. Emang matak mama teu ieu teu patos eut gitu nya tapi saur kesehatan mama teh ayeuna mah kedah minum teh 3 liter. Udah eta mah nehon tuman teresep eut nya ayeuna kedah minum terus 3 liter beli dihitung sacangkir teh sabaraha. Ayo we ayeuna mama kudu sabaraha cangkir ya minum we hitung-hitung cai teh. Kata busuk ieu teh sabaraha liter. Ayeuna tos aya pindah di bade 1,5 liter. 1,5 liter. Tuh, jam 12. Liter setengah. Kan aya jadi mah parantina. Ayo mah terus sampai serewe aku anu agungna gini kan itu 1,5 liter. Tah berarti teh swab eta kedah dipinuhan deui berarti eta pas lamun ku cangkir mah ku gelas aduh sebar hiji deui mah. Aya we ngitung sia leuwih deh. Dari jauh yang besar ngapnya jangan ngawet-wet ngumpul wae nek ngawet-wet. Tapi anu jadi panggung rada-rada di sirangan da maknya mama karek oge naik ka panggung. Kalau ayo ngumpul lah. Pada nang cek penonton teh bener kan ngompol. Sikit makali mama sok ceplos nya. Kita enggak ibu yang ka zaman heula. Nya beuneuh aya naon mama busuk karek datang sayang acai berenya gitu matak sok rada ditahan we nek anu cuma mah gitu. Orang ada di kirangan teh. Di kirangan kalau di bumi mah nya kapaksa we 3 liter sadinten. Dah hoyong langsung teh. Langsing Sehat sih mah. tapi hoyong sehat gitu nengnya walaupun kecil sehat gitu. Apa mi gendut teuing teh mama teh susah gitu. Ngalengka susah nih. Kudu betul ka panggung ku Pak bade turun kudu di kan ari kieu mah langsing jiga nengnya. Gede gitu. Ayeuna ge melu sabaraha 5 kilo paling geus. Terus mah ayeuna sabaraha kilo? Ayeuna mah mama teh tos kirang teh 70. Kamari mah mama teh sampai ke 75. Kirang setengah kilo. Berarti ayeuna 76. 70. Neng 70 udah neng mau budak neng. Jabat jangkung. Kayak mama malah pulang bisa gitu pakai bulat ngorolong juga. Jika ada udah jika karama sama mama. Makanya mama kan acuk selalu ngamo anu Iya. oh kayak pengantin ya neng ya. Oh, kamu gendut-gendut kan juga karama lempang dan karama. Hari kita mah ada langsing kan lenggik, kita cangcengan. Apalagi tambah efek-efek kameranya mah. Teteh kameraman neng upami urang 50 kilo, kan jatuh 55 kilo, 5 kilo Kamera teh. Dina kamera mah. Upami urang ramping jatuh sabab pam di kamera mah.
Ulun Terus terus teh yang 5 kilo gedut kan. biasa jantan langsing. Ya, ayeuna mah emang biasa. Lamun mama gedut yang dilangsingkeun tapi da angeureun hari ningali asli mah sakitunya tah jadi kagetan Daripada membohongi. iya jangan membohongi. Neng ngobrol-ngobrol nih rupe mama teh yang ningali itu kayaknya oh mangga pasar ieu mah nya ame ieu ame jelasnya neng mama teh nya betul So mama teh ka mana ieu masangna kitu nya. bisa diketoskeun kana herang mah sama ieu neng ecing punten Mama, ada, Mang. hai ucul aduh neng teh pangitan ieu teh nuju pasang Ailes. oh Eyeliner, eyeliner suruh mama suruh mama pakai eyeliner neng dah mama masuk kayak babari wae nyebar neng tuh tinggal gini aduh enteng ning bangga nengnya Mau biasa abdi mama. ada yang mah kada iya memerlukan Pelitian. ketelitian ketelitian, kesabaran oh itu sabaraha jam ieu teh ngada mau ieu teh pasang ieu teh neng Tergantung mah aya nu sajam, aya nu sajam setengah, kumaha ketebalanana. mah ketebalanana eta teh kebiasaanana neng panginten aya anu 2 set panginten apa yang tebelnya tapi aya nu saset gitu neng Gitu. Nah, kepanjangan lagi benten-benten mah aya nu sedang, aya nu pendek, aya nu panjang. Neng Aci tas selami ieu janten ieu non teh Ailes Ailes kan di 2018 mah oh iya banyak sudah 2 tahun nanti neng berpengalaman lucu nya cuman buka di Sumedang nama sampai 1,5 tahun. oh gitu kawin memang di mana neng Kita kan kerja di Jakarta mah. Jangan nu kieu. oh gitu pantesan pengalaman atau neng Aci mah Dulu mah kerja, sekarang mah buka sendiri buka sendiri sebagai ownernya. Bener, mah. hebat, My Neng. Beauty- My Beauty. iya pokoknya namanya Ucu mama bungsu mah ngadoakeun ka neng Eci neng upanya da teh lain rakanya ucunya neng upe sareng neng Eci teh pokoknya mah sukses selalu nya Amin. seurejekina seulanggananana nya nengnya pokoknya mah teras langgeng ya ulah rugikeun ka mudah-mudahan mah ulah liret neng Aci teh mudah-mudahan sih Terus cabangna nya neng Icanya kayak di mana kitu nya neng Aci nya mama bungsu mangiring binga we nya da Dan kendok videoan amin soalnya kan neng Aci mah terang ti alit na asa anak sorangan neng kacoo gitu da sareng mamahna teh apisan mama aing teh gitu neng Aci geulis Ucu dah mama teh itu pegel jam dia ngaganggu kan neng Eci nya neng teh sareng itu tukang kamerana beuih hirup teh saleun kanunya bade pamit calik di ditu nah pasalnya neng antrinya neng nya tah pamirsa mama teh kumargi beli ngaganggu ka ieu ka neng Eci bade ngantosan ngantri we di ditu hoyong di Boronding mama teh sareng di Erlander kalah dilareskeun mah neng Aci nya neng Aci naon ieu teh di Boronding teh naon Rebonding sareng di naon pasar Ailes pak itunya ada asal bade ngantrinya Ucu pemirsa mama bade ngantri heulanya sekdap di ditunya mohon kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki teu ngarti pandi mah teu mahi tak kitu Ucu iha Ucu Udah